Teka rasanya besti ngecek lebaran haji deui minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batinnya besti. Tah ayeuna mah urang tuluykeun besti teh nanate pa ayeuna arek nyieun rendang jeung lontong alias buras. Samemeh diisikan si beasna asupkeun heula kana katel gede soalna ieu teh aya 2 liter mah meureun lamun geus diisikan kieu teh tuluy kana komporkeun tapi ieu teh rek dipake prestona aya kacang hejoan besti. Heeh bener besti ieu teh kacang hejo anu kamari dijieun tah ieu teh ulah poho si pijerna teh asupkeun aya loba da besti ulah diasupkeun kabeh tuluy we dibere uyah meh aya rasaan. Samemeh tinggalkeun gagawe anu lain diaduk-aduk heula tuluy ya pindahkeun lah ieu kacang hejona. Aya nu sarua teh besti lamun misalnya nyieun bubur kacang hejo pasti anu dilobakeun teh cai na lain kacang hejona ieu. Heueuh kitu bener besti soalna anu diburu teh pasti caina urang tuluykeun we ngumah heula dagingna tah dagingna geus dikumah prestona geus dikumah tuluykeun kana perbumbuan teh nanah teh meuli anu geus jadi besti da lamun misalnya ngulek-ngulek kitu mah rada lila nyeuna. Teuing besti teh nanah ge can pernah olah bumbu modelan kieu ieu teh ditumis heula apa henteu teh nanah maek ditumis heula we da bisi atah keneh soalna lamun diamu-amu mah emang bau atah tah teh nanah teh meuli 3 bungkus ajang 3 kilo daging sapi. Tah si beasna ge geus mulai ngagolak ning besti diadukeun heula tuluy asupkeun salam sereh ieu teh meh seungit kitu make daun jeruk. Sabari nungguan bumbuna asak teh nanah teh arek ngarasanan heula ieu si beasna nu geus jadi gigih tah lamun misalnya geus kieu mah pindahkeun ka handap sabari ditutu-tutu besti ameh liket. Ieu tah besti prat paling hoream teh ngaduk-ngaduk nepi ka saat cairna nepi ka liket kieu tah tuluy nyiapkeun daunna aja ngabungkusanana. Kulantaran si daunna teh teu dipoe geus we dileumpehan dina kompor lamun kitu mah tuluykeun dibungkusan asupkeun langsung kana panci tah geus beres deui besti aslina mah lila sabenerna mah ieu teh tangel. Alah sia besti lamun geus kieu teh pasti we kos hajatan piring balatak di mana-mana daun balatak di mana-mana aduh besti jabacan angeus si rendangna oge daunna dipiceun ku bujang. Lah besti urang gawean hiji-hijinya pindahkeun pancina ka belah luhur katelna pindahkeun ka belah dieu soalna sabari numis bumbu langsung diasupkeun si dagingna teh kana presto kadinya tah aya budak galing ngaganggu. Cicing galing meh tere beres ieu teh ulah ngaganggu wae urang piceun heula ieu teh bisi dioprek budak galing eta tuluykeun pindahkeun ka belah dinya da urang sabari numis heula bumbuna. Ieu mah besti olah rendangna ge ala-ala tenana jadi ulah gandeng ulah bebeja ka sasahanya lamun teu nanah nyieun rendangna model kieu lamun misalnya salah gawe koreksi tapi ulah loba tinggal hujatnya bisi stres kana sirah lieur. Kucur asupkeun si santen karana teh 2 bungkus mahi lamun geus ngagolak kieu mah tuluy pindahkeun kana presto besti. Heueuh da bener besti lamun misalnya teu diolahkeun dina jero presto mah lila kana asakna sok liat teuing geus we dina presto bari jeung sieun-sieun oge lamun misalnya olahna presto mah sok rada tereh besti komo lamun misalnya geus ngadenge sora modelan kieu tah besti. Ulah ditirunya besti emang teh nama sok ngoprek diputer-puter doang tapi teu langsung dibuka tah geus asa kieu mah tuluy diangkatkeun haseupna teh geus eueuhan besti urang bukakeun pas dibukakeun hayang nyaho teh besti naon nu dirasa lain anu dirasa si jeroana teh encan saat besti geus we meureunan ieu teh kudu digodog deui ditutupan deui emang kitu diasaan mah hipu tapi da besti ngaranna rendang mah